Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae hayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku panghijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib, ayeuna kantun bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna lainna naon, mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat ti alam gaib bagian anu ka salapan. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, urang caturkeun wanci peuting di Karanggali, tapi teuing peuting nincak nu kasabaraha. Harita barda keraya di imahna Mang Engkos. Ari Mang Engkos teh anu jadi mamangna Nyirati. Barda datangna ka imah Mang Engkos nyimponan pangulemna. Dumeh geus sabaraha poe asa teu papanggih, kitu alasanna cenah. Atawa duka mun saukur alasan Nyirati nu hayang papanggih jeung barda. Harita Mang Engkos nitah biingkom anu jadi pamajikanana sangkan ngagerowan Nyirati anu aya di kamarna. Teu pati lila torojol anu geulis datang bari mawa baki anu pinuh ku dahareun jeung cikopi. Dibarung ku imut anu matak kayungyun, gek Nyirati diuk digigireun barda. Mang Engkos seuri panuju nempo sikap Nyirati seperti kitu. Pok Mang Engkos nyarita, jang barda hampura mang teh ieu teh aya caritakeun salih, tapi da ieu teh amanat ti balarea jang. Mangga mang, aya naon kitu asa aruas abdi mama. Ulah ruas yang da ieu mah dikabungaheun caritana oge. Barda tarangna rada keru teu ngarti kana pamaksudan Mang Engkos. Tepati lila Mang Engkos neruskeun diomonganana.
kieu jang, tapi hampurannya satu acana mangkukna mang teh kadatangan kudu jadi wawakil lembur anu ngebrehkeun kahayang sakabeh pangeusi ieu lembur. Nya kitu teh ari kahayang mah jang Barda teh ngadahup ka Nyi Rati jang. Kitu ceuk Mang Engkos bari semu balelol dina nyaritana teh. Harita kebek Barda ngagebek ya jantungna sadag dikduk dibarung ku era parada. Dirina teu nyangka bakal menang pertanyaan anu hese ngajawabna. Lain teu normal ningali kaya Nyi Rati nu sakitu geulisna. Da saha lalakina atuh anu teu bogoh ka Nyi Rati. Sok sananjan oge randa pernah boga salaki. Da moal aya nu nyangka ku ningali kayaan kitu mah. Tapi hate Barda geus kabeungkeut ku durian anu aya di nagri jin nyaeta ku Nyi Mas Banwati. Harita juru mata Barda ngareret ka Nyi Rati. Anu diretna kalah ngageleunyu imut kareueut naker. Mang Engkos anu ningalina era sorangan. Akhirna ngelehan bari mere alesan nyebutna rek kacai heula. Mang ieu rek kacai heula ieu jang Barda dikantun heula nya. Oh, mangga Mang, mangga. Sanggeus Mang Engkos ninggalkeun maranehanana kadenge Barda nyarita ku sora anu lalaunan. Nyai, letah Barda asa kaku ngaradak asa ngonci. Maklum Barda mah can pernah pengalaman can boga pangalaman babarangan jeung awewe. Kah kumaha Nyi Rati nembalan semu ngageter. Panonna teu ngiceup neuteuk Barda. Sirahna disalendekeun kana dada Barda. Nah hatena mah galecok. Mun kongang mah asa hayang ngagabrug bari ngomong. Mangga bari dikumaha we oge abdi makan. Itu galecok Nyi Rati. Duh. Sakali deui Barda gagal ngomongna. Nu aya ramona gagaroan kana buuk anu teu ateung. Nyi Rati aya ku lucu ningali Barda kitu teh. Kala ngahajakeun diukna beuki dihadapkeun. Atuh puguh we Barda beuki teu puguh rarasaan. Barda wani-wani maneh cumarita. Nyai, akang pasian waktos bade ngimut heula. Mangga Kang. Diantosan dugi ka irawe oge waloran di akang. Aya rasa karunya basa Nyi Rati nembalan kitu. Hate Barda teu tega, komo mun kudu nganyeri hatena. Peuting harita pikeun Nyi Rati peuting nu matak moal bisa dipopohokeun. Sok sanajan kudu nungguan Barda nepi ka kiamat oge, hatena teu oleh suka. Sabalikna keur Barda pikiranna bingung nu can manggih tungtung. Duka kudu kumaha pijalaneun kaluarna. Sanggeus balik ti imahna Mang Engkos, Barda langsung nuju ka mushola. Anu maksudna marek salat sunat. Tapi dina palebah pengkolan sakolepat Barda nempo kalangkang bodas. Corelat jeleng. Atuh Barda ngacorelat ngudag kalangkang bodas. Anu ngiles palebah rungkun hawa. Selengseng kambe bau seungit minyak malati. Kambe asa deukeut pisan. Sakiceup Barda ngagerakeun leungeunna ka belah tukang. Hiji makhluk katewak ku leungeunna karasa pisan ku gurubugan. Tepati lila si makhluk teh kadenge ampun-ampunan. Atuh Barda gancang narik deui leungeunna ka hareup. Anabreh teh sing horeng makhluk anu katewak teh kala genggong jin golongan ifrit anu jadi patalukanana di Curug Cikarateg teh. Waduh, ampun jang.
rubaus lebat ngaruya. Asugan desa aya naon genggong make ngeureyan sagala bebuang ngintip kula tadinya cek Barda bari ngecageun kala genggong nu kaceke. Salit jang ningali wungkur kala genggong nembalan bariseun sedangkeun Barda mah rasa ruas bisinya bener ngintip manehna jeung Nyirati anu paduduaan meh anu ngalahun Nyirati. Bener maneh ngintip genggong awas ya. Barda semu ngancam bari ngamang-ngamang leungeun. Si kala genggong urang kadesoak bisinya Barda kalabasan leungeun. Teu bisa dibayangkeun mun nepi ka bek ninggal geus pasti awakna remek. Waduh, nada siapunten da ngintip oge teu dihajaja. Nu kawit mazim kuring teh bade nepangan ka bumi jalira. Ari pek teh teu aya, nya kapaksa we dipilari. Nu akhirna kapendak di bumi mangkos keur paduduaan jeung ngojang ngeulis. Aya naon kitu neangan kula genggong. Awasnya mun dibejakeun ka Nyimas Banuwati dipariaskeun da beung teh. Waduh, tuan tunjang, ampun moal tenang ka kaulana oge. Nu mawi abdi teh ka papancenan tugas ku Kiai Nur Ali ieu teh jang. Barda ngagebeg ngadenge katerangan kitu ti jin kala genggong. Gancang manehna nanya bangun anu ruas. Aya naon genggong? Gancang caritakeun. Nyimas Banuwati maneh mah kalakah wae nurutan kula tadinya basa nalika kula keur cacarita jeung Nyirati sok gacaritakeun aya naon wae. Barda ngomongna bari ngagebig-gebig awak kala genggong. Hatena ngadadak ratug geus teu puguh rasa bisi Nyimas Banuwati kumaona. Nu mawi Nyimas Banuwati teh teu damang repot. Terus aya meureun kana 2 minggonan mah malah mah sasar we nyebat nami salira aja. Barda sabada ngadenge caritaan kala genggong ngadadak leulis. Awakna asa teu boga tanaga ngadenge Banuwati teu damang wales teh. Genggong, ayeuna kula bakal ka nagri Sabah pikeun nepungan Nyimas Banuwati. Tapi wayahna kula bakal meredih tanaga ka anjeun genggong. Mangajak ku abdi bakal dilaksanakeun non rupi anu bakal ditugaskeun ku ujang ka kaula. Genggong, wayahna anjeun pangjagaankeun ieu lembur sarila kula aya di nagri Sabah. Kula hariwang bisi aya bancang pakeng. Mangga jang kula nampi kana pancen ti salira. Tapi naon genggong, Nyirati wios dijaga. Ilahi mah genggong, awas ya mun diganggu. Cek Barda bari corelat les cirimna ngacorelat ngapiur ngacuk-cuk ka nagri Sabah. Aduh punten para wargi sadayana ya teh mamangna nuju pilek lu batuk ya teh. Aduh janten ngadongeng teh asa dungdeng gitu nya. Hapunten sumangga urang lajengkeun. Dikacaturkeun kumaha ngablesatna Barda dina enggoni ngambah jumantara ngadobrak ruang jeung waktu. Saheulaanan urang langsung ka nagri Sabah di hiji pasantren tempat ngawurukna Kiai Nur Ali di gedung anu sigro di salah sahiji kamar anu pinuh ku sesengitan
katempo Nyimas Banuwati ngalempreh di simbutan. Raraina kaciri pias, sok sanajan kagelisanana teu nepi ka sirna, tapi cahayana teu kawas biasa. Digigireun Nyimas Banuwati katinggal calik nu jadi ibuna, nu katelah Ambu Saraswati anu satia maturan anu jadi putri. Nyimas Banuwati sasauran keur sasar wae nyebat-nyebat nami Barda. Cipanon mah komo deui teu saat-saat masihan pipin. Nyimas Saraswati ngalelemu kanu jadi putri. Nyai gelis sing sabar anggur sing geura loba ngadua sangkan Barda gancang datang sing tenang kapanan keur susulan ku sikala genggong Nyai. Nyimas Banuwati ngagiler ku socana anu beus bibirna imu. Nah manilami kala genggong teh ibu mua-bua Kang Barda teh teu aya. Kamana atuh milarianana moal kitu Kang Barda teh gaduheun kabogoh ma ambu. Ibuna Banuwati nganukur imut bari ngusapan Nyimas Banuwati. Nah hatena ngagarentes. Dasar budak hora. Ari keur kapengpeongan teh sok kieu. Kumaha teuing mun Barda teu ka dieu. Tenang anak king, tenang. Sing percaya Barda mah moal sulaya teh sakedap dioge baris datang geura Nyai. Memang bener tepati lila ti harita angin di luar ngaguruh tarik sasatawan paburisah lulumpatan neangan panyumputan keur kitu seot di awang-awang aya nu nyirorot turun ka pelebah pasantren Negeri Sabah. Leungit sora angin anu ngaguru diganti ku sora anu kaketrok jeung uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Embal ibuna Nyimas Banuwati. Sedangkeun Nyimas Banuwati anu keur ngalempreh ti sirikna hatena ti buburannya. Panyakit nu salila ieu nu nyangsang dina awakna asa ngaradak leungit barang ngareungeut sora nu salila ieu ngeleketek di jero hatena. Nyimas Saraswati gancang mukakeun panteu sedangkeun Nyimas Banuwati samar polah bari ngomekeun pakaian jeung nyisiran buukna anu kusut. Euleuh geuning jang Barda sok enggal kalebet jang kalebet. Kumaha damang ja? Cek Nyimas Saraswati ngabagiakeun ka Barda anu anyar datang. Alhamdulillah ibu. Kumaha samulihna. Hapunten abi tamelar nembe tiasa ayeuna nepangan ambu. Barda nembalan bari sasalaman ka Nyimas Saraswati anu jadi ibuna Nyimas Banuwati. Sanggeus asup ka jero jeung dititah diuk mah. Barda diuk dina kursi anu dijieun tina kai jati. Hate Barda galecok sorangan nungguan teu geura-geura dititah ngeulikan Nyimas Banuwati anu cek beja ti kala genggong mah nuju teu damang wales. Tepati lila Ambu Saraswati datang deui bari mawa susuguh sarupaning bubuahan. Harita Barda ngaluk tungkul wirehna ningali nu jadi ibuna Banuwati sakitu dareh deh jeung somean. Sok ja tah dileueut heula lumayan tambah capek keun we heula Nyimas Banuwati mah ulah pati hariwang oge cager ujang. Cek Ambu Saraswati kituna teh bari mesem ngahaja sangkan Barda teu hariwangeun deui.
Di jalanan gitu Barda gancang nanya, punten ibu, kami Nyimas Banuwati teh tedamang naon, panyawat naon, dupi ama di mana ambu? Ari ama hidup mah keur wiridan can rengse. Nyimas Banuwati awakna panas, jaba sasah wae. Sok atuh geura ilikan tuh di kamarna. Berasa mobok manggih gorobok. Daya pisan omongan anu tita tadi ditungguan ku Barda teh. Harita Barda gancang muru nyamperkeun ka kamar Nyimas Banuwati, bari dituturkeun ku ibuna. Berai panto kamar teh dibuka. Nu katingali pangheulana ku Barda. Harita nu geulis Nyimas Banuwati keur ngalempreh. Raraina pias meh taya getihan. Lambaina nu semu beureum jambu ngageter jiga nu kabulusan. Kayaanana estuning pika hariwangi. Padahal kitu sote Nyimas Banuwati harita mah keur samar pola, samarasa nunungguan Barda teu geura-geura ngirikan ka jero. Harita Barda diuk dina kursi nu aya di gigireun ranjang. Dampaleungeunna nyekel gelang leungeun, punten, dampaleungeun Barda gancang nyekel pigelangan leungeun Nyimas Banuwati anu karasa tiis. Nyimas Banuwati mukakeun panonna, bre katingali pisan Barda aya di gigireunana keur neuteup teleb ka manehna. Sapada harita imutna Nyimas Banuwati nu kamari geus ilang, ayeuna nembongan deui. Hatena ngarasa bagja nu taya papadana. Tina juru panonna katempo ngalem bereh cipanon kasono jeung katresna anu ngan hiji-hijina keur Barda. Nu akhirna Nyimas Banuwati raraina nyuuh kana dada Barda bari nyagruk ceuleuh. Hapunten Nyimas, akang nembe tiasa nepangan deui, hapunten, ceuk Barda bari ngusapan buuk Nyimas Banuwati anu hideung meles. Kunaon atuh Kakang? Mun lami-lami teuing abdi teh ngantosan. Manawi teh akang tos silap ka abdi. Itu harita cik Nyimas Banuwati. Nyaritana bari nangkep pageuh kana cangkeng Barda. Cager jigana muriang oge, ari geus penak jeung kabogoh mah nya pamiarsa. Sok asalim uih kitu nya. Cag. Ayeuna urang tunda heula kayaan Barda anu aya di nagri Sabah. Carita urang nyamper anu geulis, punten, carita urang nyamper anu geus lila katunda, nyaeta ngeunaan Ki Jantra anu aya di Gunung Gede. Harita Ki Jantra keur sila luhureun batu anu aya di tengah leuwih. Matana peureum, leungeunna sidakep sinuku tunggal, bibir gegere nyeman. Di luhureun sirahna pas bulan purnama keur manceran. Hawar-hawar kadenge sora anjing leuweung babau. Dipirig ku manuk jurig, dipapaes ku sora iblis anu pating gararan. Sakolepat kalangkang hideung ngacorelat ka hareupeun Ki Jantra. Sukuna napak di luhur cai. Kongkolak matana katempo gorobong. Huntun orang geteng, buukna awut-awutan, awakna bongkok. Bari diitek anu tungtungna make hulu jalma anu baleboran kene ku getih. Jandra, geura lugai ilaing deuleu Jandra. Cek eta makhluk anu tetela sorana mangrupakeun saurang aki-aki mirip nini-nini. Udang Jandra, kaula nini jagal iblis datang ngumponan pangundang tilai Jantra. Ki Jantra mukakeun panonna anu semu molotot. Tetenjoanana asa teu percaya kana jirim nu sakitu katempo pikasieunana. Mun cacakan jalma borangan mah geus pasti kapiuhan samemeh bisa lompat oge. Aturan
Nyai Jagal aturan ceki jantra bari nyembah ka makhluk anu disebutna Nyai sosanajan wujudna pikasieun bari mirip aki-aki. Bagea jantra si lain geus waktuna lugai tina tapak ajian mula jagat ngabetot sukma geus tudug zamburna kacangging goi laing dulu jantra ayeuna waktuna pikeun ilaing neangan tumbal saurang jajak angora anu masih kene suci kade ilaing jantra poho unggal bulan purnama manceran ilaing kudu setor tumbal dulu jantra. Hehehe. Mangga Nyai kusim kuring bakal dilaksanakeun Nyai. Alus jantra alus hidagoan ku kaula unggal bulan purnama sia jantra. Sanggeus nyarita kitu mah las ngadadak cirim nini anu mirip aki-aki teh ngilas di harapan Ki Jantra. Sanggeus nini Jagal iblis leungit Ki Jantra harita ngangkat dua leungeun terus disilangkeun luhureun dada. Rakatak sora urat pating terak dibarengan ku dua dampal leungeun anu diangkat deui ka luhur. Rieng bumi alam karasa ngarieg tarik pisan. Cai anu aya di leuwih ngadadak pating burial jika nu ngagolak. Teu pati lila anu ngadadak ngageser jadi dua bagian. Anu palukarna tatangkalan anu aya di sabudeureun eta patempatan jadi kasaradot. Nya kitu deui cai ngadadak orot ka asup batu anu dipake sila ku Ki Jantra ngilu tilalap. Sedangkan Ki Jantra sorangan eta ngablesat bari seuring ngabarakat kumaha ngarasa bunga ilmu mulah jagat ngapetot raga warisan tinini Jagal iblis geus jucung tapi milik kumanehna. Tapi dina kayaan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.